Segan kakosongan wungkul Pana Allah nurungkeun Kanjeng Nabi ngajurung urang nyampurnakeun diri. Agama samawi tos diatur ulah ukurnya hokana hakikat. Proses syariat kudu ditempuh sangkan dugi ka puncak nama makrifat. Agama samawi tos diatur ulah ukurnya hokana hakikat. Proses syariat kudu ditempuh sangkan dugi ka puncak nama makrifat. Di syariat nepi ka makrifat henteu cukup ngan hukum lalako. Makrifat teh kakarannya ho teu eureun di dinya kudu laju deui. Marifat mah kawas cahaya ngabuka jalan ka makom wawo. Sidratul Muntaha jadi lampa ngadeukeutan ka pangna akrab. Muntos akrab taya deui, taya dinding pemisah deui antara gali jeung makhlukna ngamumule dina asikna. Lalakon urang teu eureun unggal lampah jadi ibadah. Iring lampah Kanjeng Nabi ngeangan cahaya sajati. Di syariat nepi ka makrifat henteu cukup ngan ukurna lalakon. Makrifat teh kakarannya ho teu eureun di dinya kudu laju deui.